urang teh Bu ngaku cinta ka Rasul, bener teh? Ieu urang anu kumpul di dia ya kabeh pasti ngakuna cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyalah cirina gebiar peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah. Ngan eta cinta ka Rasul harus ada pembuktian. Cinta ka Rasul bukan hanya dengan ucapan, tapi cinta ka Rasul harus dibuktikan dengan mau mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha cek Rasul, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ieu hadis jangan ngabuktikan rasa cinta orang ka Rasul. Cek Rasul, mana haitukum anhu fajtanibu. Setiap perkara anu dicaram ku kaula, setiap perkara anu dicegah ku kaula, fajtanibu, jauhan ku anjeun, singkiran ku anjeun, ulah dilakonan. Naon baik perkara anu dicaram ku Rasul, nu dicarek ku Rasul, fajtanibu, jauhan singkiran. Eta jang ngabuktikan cinta urang ka Kangjeng Rasul. Riba dilarang ku Rasul, fajtanibu, jauhan eta riba. Anu tacan ulah sampai kabita, anu eker geura-eureunan tina kalakuan ribana. Dicaram ku Rasul, dicarek ku Rasul, fajtanibu, jauhan. Ibu urang pan kiwari keur dijajah. Sistem ekonomi umat Islam kiwari dijajah melalui sistem riba, betul? Sok gerageh eta riba kiwari geus datang ka kampung-kampung. Kiwari mah ngaranna Bang Emok karena geus ngajar redog di unggal lembur. Baheula mah kukurilingan keneh disebut Bang Keliling. Kiwari mah Emok ngajar redog di kampung, bener teh? Lain teh nyaho kana hukumna KBG nyaho riba teh haram. Tapi karena kabongbroy ku urusan materi, hatena proyek gara-gara urusan dunia, banyak umat Islam yang berani melakukan perkara riba, betul? Nginjem duit 1 juta, narima nama ngan 800.000, catatan mah tetap 1 juta, mayar dikalkulasikan leuwih tina 1 juta, riba bolongkotan dilarang ku Allah jeung Rasulna. Fajtanibu, jauhan singkiran ulah dilakonan eta riba. Insya Bu tengatkeun ku ibu jeung ku bapak, setiap perkara anu dilarang ku agama, setiap perkara anu dilarang ku Allah jeung Rasulna, dilakonan ku manusia, pasti bakal timbul mamala, pasti bakal timbul mamala. Sok lagi mamalana contoh, gara-gara hutang riba teu saeutik salaki jeung pamajikan pasea sampai baruncah rumah tangga. Leres teu? Leres teu? Ya Allah ya Rabb. Ya Ibu, akhir-akhir ieu makin ka dieu urang makin loba musibah, makin loba bencana. Naon di antawis faktorna? Riba semarak di mana-mana. Perzinahan sudah dijadikan lapangan pekerjaan. Betul? Cek Rasul, idza dhuhara riba wa zina fi qaryatin adinallahu fi halakiha. Lamun urusan riba termasuk zina sudah merajalela hampir di setiap kampung, adinallahu fi halakiha, maka aya sinyal ti Gusti Allah eta kampung dihancurkeun, dibinasakeun ku Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah. Mantak negara urang kiwarinya digeuncelengkeun melalui virus corona, bener teh? Leres teh? Geus hampir 3 tahun Pak Bu. Tahun kamari mah muludan hararese, hajatan gararati, pengajian loba anu perek, di belahan kota mah masjid ge loba anu libur salat Jumat gara-gara virus corona. Ai kana virus corona nasieun, ai ka Gusti Allah teu daek sieun. Betul? Sieun kana virus corona wajar. Nyingkiran penyakit manusiawi, tapi urang ieu umat Islam kudu leuwih sieun kanu ngayakeun penyakit, kudu leuwih sieun kanu nyieun penyakit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Katambah ibu jeung bapak, ieu virus corona jelas
sudah dilarikan ke ranah politik, bahkan dipakai ajang bisnis oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Melalui virus corona umat Islam ditekan, melalui isu corona umat Islam diintimidasi, dilarang melakukan berbagai macam kegiatan peribadahan. Muludan dicarek-carek, rajaban dicaram-caram, pengajian dilarang, masjid diliburkan, sementara kegiatan-kegiatan, kerumunan-kerumunan yang sifatnya hura-hura, yang sifatnya hiburan, yang sifatnya poya-poya dilakukan oleh para artis, dilakukan oleh para pejabat, sekalipun presiden, sama sekali tidak ada persoalan. Ebreh jasa, nampak jasa kadoliman di zaman ayeuna hadirin sadaya. Itu musibah ujian ti Gusti Allah karena salah orang keneh kuloba ngalanggar karena aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Riba diantarana faztanibu, jauhan singkiran endah urang ieu ulah dihujanan fitnah ku Allah ta'ala. Pan ieu corona teh fitnah Pak. Ieu corona ditinjau secara pandangan agama ieu termasuk fitnah. Naon fitnah? Ma yuqi'ul idtiraba fil qaum. Fitnah teh hiji perkara anu nimbulkeun katagiwuran, karasahan di tengah-tengah umat. Melalui virus corona umat Islam dijieun resah, dijieun tagiwur di mana-mana. Rek berobat ka rumah sakit keung teu bisa diponis corona. Leres teh. Karena dina media loba beritana aya jelema riwayat nama jantung, tapi begitu masuk rumah sakit diponisna anu asma ge asup ka rumah sakit diponisna corona, batuk pilek rada parah diperiksa di rumah sakit kadang-kadang diponisna teu boga duit teh bisa-bisa diponis. Ya Allah ya Rabb, dijieun tagiwur anak-anak urang ya umat Islam sakolana teu normal, masya Allah. Masjid loba nu rehe gara-gara corona, padahal eta salah kaprah Kak. Salah kaprah di hiji wilayah anu terhitung masih kondusif, hanya sebatas khawatir laju ninggalkan kewajiban agama, jelas salah kaprah ngaranna. Qaidah usul fikihna la yajuju ta'tilul maslahatil muhaqqaqah khaufan 'alal maqsadatil mauhumah. Tidak boleh, haram hukumna umat Islam ninggalkan ngosongkeun kamaslahatan agama gara-gara khawatir bisi beunang ku karuksakan anu sifatna hanya sebatas diduga jeung disangka-sangka. Kakara khawatir doang mah umat Islam teu meunang ninggalkeun kewajiban agama. Lamun tama bihiji lembur, ieu jelema geus plak-plak paeh teu puguh-puguh jiga hayam kudu geluk. Kakara perhitungna udur sari. Ieu mah masih kena kondusif hadirin, tapi umat Islam geus dilarang-larang. Padahal cekang jeung Rasul Ida anzalallahu al-ahada minas sama' ala ahlil ard surifat an ummaril masajid. Ketika Allah nurunkan hiji wabah, Allah nurunkan penyakit, diturunkan ku Allah di langit pikeun penduduk bumi. Cek Rasul surifat an ummaril masajid, eta penyakit dipengkolkeun ku Allah, dijauhkeun ku Allah, disingkirkeun ku Allah tina umat Rasul anu rajin ngaramekeun masjid. Alhamdulillah. Mantap tetep masjidna ramekeun, pangajianna ramekeun, diuk jang bareng para ulamana giatkeun insya Allah. Tah urang ibu jeung bapak endah ulah dicoba ku Allah kalan hiji fitnah anu luar biasa nyin tagiwurna urang teh kudu bener-bener bisa muhasabah, singkiran jauhan setiap perkara anu dilarang ku Allah jeung Rasulna. Insya Allah. Anu kaduana cek Rasul, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Setiap perkara nu diparentah ku kaula cek Rasul, ieu jangan ngabuktikeun cinta urang ka Rasul. Setiap perkara nu diparentahkeun ku kaula cek Rasul, fa'tu minhu mastata'tu. Lakonan ku anjeun samampuh anjeun. Ngaji lakonan samampuh. Bisa na sapoe sakali atuh leuwih mantep. Teu bisa sapoe sakali atuh saminggu sakali wayahna ngaji. Teu bisa saminggu sakali usahakeun satengah bulan sakali. Teu
teu bisa keneh setengah bulan sekali, wayahna ulah sampai lewat sabulan sekali. Teu bisa keneh sabulan sekali ge atuh kabina-bina sabadeg teu mangarana. Gawenan tah hirup. Awas hirup kurang ulah jauh ti ulama, insya Allah. Ulah jauh ti kiai. Tengatkeun ku ibu jeung ku bapak. Di akhirat jaga Pak. Anu bakal ngabela ka umat manusia lain ukur anu kapangkatan nabi jeung rasul. Nu bakal nyapaatan ka manusia lain ukur anu kapangkatan nabi jeung rasul. Tapi termasuk hamba-hamba Allah anu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala di antawisna para habaib anu berjuang di jalan Allah, para ulama anu amal kana ilmuna, para abuya anu istiqomah din agamana, ahli zikir, ahli ibadah bakal ngabela nyapaatan ka masing-masing muridna, jamaahna termasuk masyarakatna. Alhamdulillah. Mata kurang diparentahkeun ku Rasul untuk selalu mencintai para ulama. Insya awas ibu jeung bapak zaman kiwari loba jasa nu hewa ka ulama, bahkan leuwih ti kitu hewa cecep benci bahkan ngamusuhan karena cucukna Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab ibu jeung bapak sampai ka detik ayeuna masih ngarasakeun tiisna sare di jeruji penjara. Padahal ibu jeung bapak kasusna ya Allah hanya sebatas kasus ecek-ecek, bahkan cek ulama lain kasus nu kitu mah ngaranna itu hanya sebatas pesanan. Itu sudah jelas bersuasana politik, ngayakeun maulidan, ngayakeun acara pernikahan sampai divonis ibu jeung bapak ujung-ujungna 4 tahun penjara. Nganyatakeun dirina sehat walafiat, jah memang keayaan sehat dina waktu harita dianggap nyen karosahan, dianggap nyen kaonaran sampai divonis 4 tahun penjara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Padahal ibu jeung bapak Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab diakui oleh seluruh ulama dunia yang istiqamah. Beliau adalah nyata, fakta, bukti beliau sebagai salah satu dzurriyyah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ngahewaan, bahkan dianiaya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awas ibu jeung bapak ulah sok hewa ka dzurriyyahna Rasul, ulah sok cecep ka incuna Rasul, diancam urang ku Rasul. Waman abghadha ala Muhammadin jaa yaumal qiyamah maktuban baina ainai ayisun min rahmatillah. Saha bae manusana anu wani ngahewaan, wani cecep, komo sampai mendolimi terhadap anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaa yaumal qiyamah, nalikakeun hudang jaga di poe kiamat, dihudangkeun ku Allah di poe kiamat, eta manusia maktuban baina ainai, aya tulisan dina tarangna, tulisanana ayisun min rahmatillah, ialah manusia anu putus, anu jauh tina rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhirat jaga ibu jeung bapak, ulah miharap urang menang rahmatna Allah. Di akhirat jaga ulah miharap menang syafaatna Rasul. Ketika di alam dunia urang wani hewa, wani cecep, wani musuhan karena dzurriyyah, karena anak incu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang diparentahkeun ku Rasul mencintai para habaib, mencintai para ulama, mencintai para kiai anu istiqamah, anu berjuang nabela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sakedik mecekil muga-muga aya manfaatna. Kulantaran waktuna samporet jasa ieu nya. Mudah-mudahan sanes bari jeung sakedik sing aya manfaatna khusus pikeun sim kuring umum pikeun anu ngupingkeunana. In asabtu faminallah wa in akhtatu fasawaba urid anta turid wa ana urid wallahu fa'alul lima yurid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.